karena kembang bulan hai kemang berem tapi pasean buah bulan karena perep nawa kejong nyaur pi pasean tepantes sarojeng nemongkeun kalemahan lain tukang beca perebut duit 100 perak aing oh dah benar aing calo aing calo geus jadi-jadianana si Thomas Alva Edison piraanana pakuran hayam keur nyeleunglem mikir manehna nepi ka bisa nyiptakeun listrik ayeuna sadunya menikmati tah ladang tapakur si eta bener ai daek mikir mah ti jelema saurang tah si Thomas Thomas Alva Edison dari urang mah loba saur tanpa bukur teh atuh metak ama gawe temongkeun nu hade ciri ciri urang temongkeun ciri nu mandiri bangsa nu maju teh nu kumaha anu teu loba omong kitu ceuk aing oge ulah loba saur tanpa bukur da dewek mah paling sieun ku jelema nu ngatayap jempek kitu sieun nu kitu mah aing tapi gede sumut era isir sabab naon lodong lamun ditakong ngalentrung kosong lamun ngepep eusi dah bener gitu cek aing oge ulah sok kitu dumeh dewek ngigal bieuder kendang dikeplos-keplos tete nyinggung teh ka aing make nyalahkeun ke tukang kenang segala cek aing dewek mah embung pasehat tinu kitu kenang dijempe-jempe der jadi ribut ngan si laing ulah nungtun raja wisuna kuringna ge da embung atuh ribut tinu barang teu sapira naon atuh jauh molotot teh ka tukang kenang teu pugu-pugu lain molotot ka tukang kenang apa si laing jeung dewek teh sarombongan nya salutan sarombongan nepi ke tesauyunan nah wake jeung nyebutkeun teh sauyunan koperasi geus ngabejaan yen urang teh kudu hirup paheuyeuh-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong hirup kumuh babarengan eta mah dina koperasi dina sagala widang ai di urang di rombongan da kudu kitu nya atuh da kudu kompak aing iga kenang dikeploskeun naon alasanana kaharti ai sidawala adi aing digenah-genah hari aing dikeploskeun tong sok kitu sia tukang kenang jelema mah teu wani teh hareup ti tukang euy teu wani ti tukang jalan lemes jelema mah bener teu kubadag lemes berarti heeh tong sok kitu tadina urang teh pamohalan dumeh ka akang berdeket itu banyo tadina lamun dek banyo intern jeung aing ini kan di depan publik loh bego benar kuring salah nunana banyo di hareupeun umum lampura we Kang ulah dumeh hampura beunang dipenta dar kasalahan dijanjieun nah ngagedean deui hate kuring pira kitu eta si pegek nepi ka digedekeun coba jeung mawa kana beungeut di goblok da kadang-kadang jelema mah nu pegek soleh hatena nu mancung kurang ajar kadang-kadang ulah nempo beungeut sia da pangeran oge mun teu da ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate tuh da nyahoan tuh barudak oge geus ngarumasakeun urang heeh ngadung geus mah geus we tong digedekeun can geus wayake mah aing digugat ke maksud lain geus ngadalang persoalan nu bieu geus mah geus panu gede teh kudu jadi leutik nu leutik jadi musnah oh jadi selain minta dihampura hampura aya kubagja hirup aing peuting ieu ngan ngahampura we ka batur tapi da keune aing jadi leuwih loba hampuraeun geuning euy gitu itu tah heueuh keun dihampura kedek lah akan ngan ulah sakali-kali deui heuh moal heuh moal gitu kuring rek hampura elah tong calutak da lamun eueuh aing mah sia teh moal nyara ratu mah kejeng abet sawe mending ngalalangkungan nah onda kahirupan si lain depan tina Sharon tina kenang pek lamun aing teh payu tong boro panayagan ieu dalang dek kumaha nyatuna sia
sok pikir hikmahna teh gede pisan ieu teh ngahaja nepangan urang dieu hese tapi ku jalan kieu urang bisa riung ngumpulung silaturahmi can ayeuna ieu unsil oge ti koperasi teh tingali bisa mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu tingali nu dagang sate nu martabak wah tek-tek pengek can ngelestarikeun budaya ieu teh merupakeun aset betul Asep Sunandar Asep betul kami Asep ngalang awayangna ge dewek kamari keur di Inggris akan ngalang-lang Inggris ke 40 dinten montong tadi ge ngomong wae teh ngocoblak wae teh dicarek geuning eleh anas aing ngabrag-abragan di ditu pek keok ni era anak meuli baju Inggris aduh anas meuli baju Inggrisnya geuning jubah teh milu alet-aletan pek teh eleh efeknya geuwatna di lahan pakai bawa bandera gitu nyata aing mabok urang ditu menda mabok ngaranna ge nya nya cicing na trotoar geuning gigireun botol bari udud teu ngaganggu kan nu gelo di ayo urang ngaliwat teh halo boy ka urang teh kitu wungkul tartib aya oge nu megat ka aing mun reuwas eta mah boro aing geus pasang kuda-kuda da geunah gelut jeung jangkung gede mah tuh aya ku silat mah geunah wae da ku teori mah sagurawi aku geus pasang ge kuda-kuda pek teh menta namprak menta udud gudeg teh beres ya bungkus dibuka ku manehna nyokot sabatang bikeun deui ka dewek tak kitu urang batur mah nu mabok ai di urang acting tuturut muning teh apan dibawa ku garong yang ngicilik ke merukan nek di Paraban elah ampun aing logai di urang logai loba gaya lah cenah entong kitu hirup mah wah pernah teh dewek ngereng-kenek teh hegigelan sok atuh dukung sok atuh aya ngomong da sagala rupa oge apaan ieu dengekeun Sora Sharon Sora Bonang Sharon Bonang pan beda-beda ngaranna teh beda gampang kenang rebab tapi di mana geus ngalagu breng teh ku ngagigi museur dina hiji lagu kadengena ku ceuli jadi rasa ka ituna nu narimana ngalagena resok pangkatan sok kawihan sepanjang rongguan ulah kendak nyait dia tutunya siar nu awon perlu disinglas malelang diangot balang diangot pekerjaan lah wanita genah gitu nek bela ulah kapalang ngabelak ka lemah cai nu protes nu demo sabab lempeng da ngagigi teh coba lamun ayeuna Sharon dina laras pelong Sharon nu hiji laras salendro bonang nakona ka mana karep kabeh we geura sok dengekeun ku aing paling cek nu hajat teh meureun cek panitia atosan we
tah teu beda dina ngajalankeun roda pemerintahan oge cara lagu nu bieu ieu teh awut-awutan mana tuturkeuneun aing pikir ku sia lamun geus teu puguh tuturkeuneun saha nu kudu dituturkeun kumaha nya di dinya kahancuran teh teu mikir sia bener wah pamuntangan meureun teu ayeuna dirungkadkeun ieu terus-terusan kitu mah nu batak di bejaan terus ku Allah teh gempa teh itu teh ieu teh panggeuing Semar ulah kaget Badranaya uyang tinggali itu saha ieu ya wuluh dunungan bapak ngagidik itu dunungan pada kemana nya abi naon cara rekcok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu cek akah heula mana nya tetep aya Nabi Adam dan maneh nama gambar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya nama Allah teh eueuh tong sok kitu teh nyilakakeun papa pasti da walang ngambek si da walang ngambek Pak teu antep heula keukeuh aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu pangan begini walang tong dibejaan ku bapaknya geus antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karabang karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejanya Pak geus suci sia lain mun asa pangyahona ieu jelema ateul tanuk teh nu kieu kaituna teh sesebred we hayang pasea nya manehna geus nyaho ge dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka itu teh aduh ampun dunungan Pak ulah kaget Badranaya semah paturan raut ya naon Pak teuing ya aya naon ieu teh nu aduh geuning deh duh naon Pak teuing ya aduh gening dunungan ieu teh semakat semah haturan dawuh agan semah haturan dawuh anom Badranaya kulan loh pamunteuna tingali da wala bakat tut kitu hasem saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluweung bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapak ka abdi teh saha kan kabeh ti bapak nepi ka anak teh da tiba heula oge bapak titah nyingkah urang cacu nepi ka urang teu ngeunah disebut meyuni gambang meyuni ucing pantuk nu gambang teh ucing teh
kelakuan tebedati euwah-euwah tersangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka pusir daya ku ayana kaayaan di pusir daya keur kaayaan baluang sararea. Nah aya kajanteuna naon entong api-api sia kurang ajar dikamanakeun ayeuna layang jamu sekali musada anu dibawa ku mararane. Kaayaan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara malah anu sok dirayakeun ungat sataun sakali kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kagungan negara. Nah teu satuju ku ayana lambang kagungan negara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di amarta teh sia ti baheula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapak ini teh heureuy dudungan teh gitu tanyakeun atuh kayaknya Pak layang jamu sekali musada ku kupingan teh teu aya tong nanyakeun uluh aya anak daek teh daek ieu layang jamu sekali musada buat dijual sia ka negara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di negara diayakeun lambang kagungan negara. Uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta Isa ayana ujang lu nah kitu saurna teh kumaha sih nuneangan kaki du lapur kawetan teu aya kakaler oleh ka kulon lowong da paingan di teangan moal panggih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun terumaos isim abdi kena suraling kitu ampun agan saur saha ieu teh jisim abdi anu maling montong loba carita ayeuna keneh ku aing di podaran sanajan nepi ka kumaha Ayo semar ieu naon uluh ujang ulah heureuy teh geuning gan abdi bade ngup ieu we bade naroskeun iraha teu aya na eta pusaka aya sabulan mah da sasasi teh da pun bapa mah teu ka mana-mana da puguh bangsat sieun teu kaciri sieun kaciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelema teh nyemput budi di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kepada karep teh iya jiji kena perusahaan dinu kitu ada anu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge nya dikamanakeun sia cepot teu rumaos kulan panginten abdi ge ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan negara teu aya masih manggawe urang pilarian sareng jisim abdi sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teh acan ka pendak urang pilarian pan maneh bangsatna lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor wah moal meunang moal nya tegerakeun kategan pae ngaku nuhun teu ngaku dipaehan bae
nyingkah yang jauhan nuker nafsu macu jijak bapak kena dewek lo bisa nyelamatkan serangan kamu hayang bapak heula ini kayak kumalamun bapak dipaehan abdi pirek kudu cicing abdi hayangnya minum pae oh gitu ya heug jisim abdi teh teu maos bener teu masa Semar leres penastik kersayang tu mampara Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuten ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali rupa urang aja kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur deng delet deng tumila reungit mah deng delet deng tumila reungit mah oh saya boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ngiring galangkung ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap urang ngobrol rusuh maka berang ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan lu kau pemik kitu mah aduh euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas itu getih si dawala anu nyak celakannya deuleu di mana piragrageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna teh ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan da kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling kurang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karembo aing teh disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana deh kaula teh sabenerna teu puguh padomukan kieu apruk-aprukan ieu anak jalanan alah tapi kasep kieu gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur kayak dupi eta kagungan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan di Palurah Adi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling bulan kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik bulan eleh teu menang eleh lompat teu menang lompat paribasana
dendam abdi kadunungan makanya kita diasuh ti lemut ya kodako ti zaman bolon ya oklet ti lemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dundungan. Jadi halorea ngadunungan ka Arjuna. Moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh. Ah tong sok kitu. Eta mah keuna harewos na mah. Nya. Kitu kula ngaran maneh teh cepot bapakna Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu bulan sanggup lamun ngadunungan ka kaula mangga asa kudu puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna Adi mah yang nemongkeun heula gawe we aden. Nya, nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun. Abdi moal ina mah makan dundungan ka sasage bakal getol ina mah. Nya. Gitu lah. Moal balak betong. Moal nampi jaipongan ina mah abdi. Aduh, ampun. Hak atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun pangmaleskeun naon kana kajarian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan ku nu sejen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok haharewosan karena batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas geuning surat naon teh dina surat Anis gitu Anas eta surat Anas nya uning ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah teu aya nya ai ganas mah teu make surat tunggu ngange kumaha handayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula teh rek nanyaan kaula teh kawin ieu teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kurang ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur de kawin heula ngiringan deuna ngiringan iya ya dek nanyaan euy oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa nih indungna mah aya baru salakina mitoha kaula iya urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap dah lapar iya bari eta we saja jalan direk ieu aya walungan urang useup heula nya Den hayu pindah ka dieu pindah ka dieu
kaleket Pindah. tapi duh naon sia teh mejus sing jeger teuing lah agan meureun nyaho sia gelo hari tahun antara panayagan meureun henteu kabeh heuh aing meureun Tenang emot. Lain pindah aku teh karasa kurang mas. paingan rada peureus anjir nepi ka ngeteng gitu eta gan ala siungna kan keur pipah Lumayan. yeun ku ai ade pipah teh paragi ngenyot naon ngenyot susu Ngejot udun. terkenang nganggo pipa susu mah teh kudu aya nu kieu ini mah nya nganggo pipa mah teu enak sah sampean ulah Gatot Kaca ya ieu lanceuk na Abimanyu ya di mana si Abimanyu ayeuna yo Maya anjing Abimanyu jadi goreng patut apaan pieu ti bebeut eta pipa nganggo susu ada aneh jelema teh jiga cikur Ada batik iya jiga jahe Ada batik ka akan teh. sileng mah dilahirkeunana lain tinu biasa Lain. tina naon aing tina bujur wah nyeri eta mah ya jadi bilatungeun sia mah ini gede aing anjing lanceuk na Abimanyu sok geura lah nyawa tapi sing harapan heula Gatot Kaca benar ya dinu lega nah kang beres Rame ieu mah. ieu mah mamanisna teh di Ka dieu. dieu Ya rame-rame. ka dieu Sok sabarkeun ai wani mah. mau ngejat aing oge sia Ai wani mah sabarkeun. beres kang lah aing aneh rupana nya euy Asa teh parok cek batur. ini sigana percis receh teh bengolan jika duit kencing sia teh Eta Kang. sia jika duit soeh cia aing duit soeh rangsak sia mah ngaranna saha sia aing heeh Dedi Mulyadi Ada. Oh, Bapak Bupati. Dedi Yun Mulyadi mah kasep sia teh nah kieu buntelu apan keur nyamur Oh, kenyamar. katak diikat ge nyumput buni dewek teh dina jublag naonana si Abimanyu sia dewek guruna nya ku guru naon Abimanyu ka sia baheula ngurak yang disebut eyang yang disebut eyang subur teh nu balik saha sia ngaran eyang subur Ai penaikna mah sarua. aduh anu pamajikanana 8 Ya. eta teh kumaha ngaturna hesna mun 8 gitu pan saminggu dengan 7 poe ieu 8 kumaha apa nu sia penting mah 2an di abusan pepetasan sia sumur teh bae muasieun pepetasan mangkaning panjang keneh teteh sumuna teh Wow. ini teh ka inung si lain Eta sumuna teh. ku aing teh abuskeun kana bujur inung sia pan belu wah innalillahi wa inna ilaihi rajiun inung aing maot ku pepetasan mama ngantulkeun mama lain kabayangkeun we ye Kebayakeun we. medekna ge bujur si lain ku dewek dek diurekan geus rada jero dikenyang pan ngait Keur dibayangkeun teh. jadi ngait di jero ngait sok sia ngalana kumaha teteh babari cicing kumaha ngalana naik kana tangka kalapa geus nepi ka luhur talina nu ngamai keneh talikeun kana barang bang
tuluy ngagaji lang si lain hei pan barang ngagaji lang pan kabedol tah biji sia teh biji keluar ya astagfirullahaladzim taubat Gusti maaf teu kudu capek Kang coba alah teu kudu capek gelut mah kitu sieun-sieunna enggak mengker ku abdi lawanan nu gimana percayakeun ka Kang nu kieu mah naon sampean dek jalan gelut teu bisa gitu sabab tercantum dina eta ayat musyawarah gelut mah lain solusi lain jalan keluar lain jalan keluar eta mah bubudakeun komo saling gorengkeun antara golongan jeung golongan partai jeung partai silih dedetkeun eta mah bebenyit nu kitu mah eta teh ngalajur hawa nafsu ai nafsu sok mata kaduhung badan anu bakal katempuhan ya oke di dinya ge kerakyatan aya musyawarah dek ngawakilkeun saha lantaran eueuh kadari wakilna ku kuring langsung ya ada Kang Tera sabab kadaulatan sapinuhna di tangan rakyat ku kuring dek diuji publik heula dah diuji lah ku rakyat mah ya lamun maneh ngadaulat kudu ngarti kuring patos tong boro dina sistem presiden kerajaan oge tetep anu ngajadikeun merayat nah lamun eueuh rakyat tek mimpin cucunguk mimpin naon tapi heueuh eta teh mimpin wajib ulah nganggap bodoh ka rakyat ayeuna paling entar rakyat ayeuna mah ya ku kuring dijadikeun tapi kuring dek nanyakeun sabab ieu teh pancadarma layang jamu sekali musyadat teh dharma nu kahiji percaya ka nu kawasa saha nu kawasa Gusti nu kagungan urang sadaya saha jenenganana Allah aya Allah teh jenengan setiap jenengan aya dat sifat asma af'al aya Allah teh pan sifatna aya asmana aya datna jeung sifatna jeung af'alna datna naon laisa kamislihi sayun aya eta moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge geuning ngajawab eta akal aya sifatna Rahman Rahim asmana Allah af'alna kun payakun eta mah geuning eta siapang gelah euy naon dilah dah Kang benar ya kuring dek nanyakeun di dinya aya kamanusiaan anu adil jeung beradab naon aya manusia atawa mana manusia ieu tah eta mah dadana ieu irungna ceulikna panonna sukuna leungeunna aya manusia di mana dadali lain seuri gaib manusia teh anu didengkek ku sababaraha nafsu diantarana amarah lawamah syafiyah mulhamah mutmainah rodiyah madiyah jeung kamilah ngansitna dina baliyah jeung nuraniyah anu salilana pada maledogan anu akhirna wujud anu katempuhan badan anu katarangsaran akibat tina supirna nyata manusia teh gaib manusia aya oge wujudna ieu mah kumaha kan da kabeh oge ieu teh geus kawengku ku ngaran-ngaran ieu panon ieu ceuli ka manusiana nyaeta anu aya dina jero hate kaula anu nyupiran sakabeh anu dibarengan ku rasana rasa manusia nu sajatina rasa rasling pangeran utusan anjeunna Nur apa nanti mah di Arab eta mah contohna contoh jalma anu kaancikan eta anu geus mibana eta anu geus migawe eta padahal kabeh ge aya anu ngantara di korek hartina geus teu nyaho ka dirina di mana manusia geus teu nyaho ka dirina atuh moal nyaho ka Gustina hirupna bakal linglung ieu sabab di mana manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna
jadi ti langit kena hate lain ti Arab agama mah mulai di Arab gitu lain da eusina manusia teh kudu welasan jeung asihan eta teh eusina agama ai manuk piit nu di urang nyaheun teu ka anakna nyaheun sok maraban guguru heula ka Arab teu dah heuh euy eta kan Cikan nurani tapi hah nu matak manusia sakabeh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku beda-beda warna tapi satujuan saarah manusia ai di beda-beda teh supaya saling kanyahokeun saling ajenan saling hormat beda-beda kan oh nya euy tanya deui kan ieu budak teh geus jero urusan dari daon agama jeung dari mana wae dari gama dari mana wae dari mana wae dari mana sih sok dek nanya ke naon deui uji publik ka kaula wah masagi jadi lamun anjeun ayeuna geus jadi pamimpin naon urang dijalankeun kontribusi kaula ka rakyatna jeung ka nagarana toh pati jiwa raga keh nyawa kadikeun kasalamatan negara jeung bangsa nya dirina nya wujudna nya gawena nya ilmuna dikerahkeun keur kasalamatan jeung kabagjaan negara jeung bangsa kaula demi negara iya Satria Piningit jeung maka jelas kudu dipersatukeun kabeh ieu sabab lamun hirup sewang-sewangan lamun hirup patongong-tongong pagirang-girang tampian heserek ngawujud dina sagala papasoalan aing geus no gencang Allah kajawab kan ulah loba di amandemen bari jeung realisasina ka ituna daya buktos rakyat dipake angkeuhan nu bodoh dimanfaatkeun akhirna pamimpin anu model kitu jadi jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya olong otot ngaranna eta ya bentar tapi teningal tapi dina danget ayeuna jelema teh loba nu kararitu janjina teh cing inget rakyat ayeuna teh butuh janji butuh sote bukti ai kitu hayang bukti kuring mah naon tah lamun anjeun hayang jadi pamimpin pangihkeun heula pamimpin nu ti heula eta syaratna naon kudu aya serah terima ti pamimpin anu ti heula aya eta seren sumeren jabatan kanu anyar hah oh gitu benar prosedur ulah janji gek kudu malapah gedang sabab itu oge loba penganutna kumaha lamun engke jadi papaseaan deui dogdag pikeun ngahinarkeun eta papaseaan anjeun kudu mangihkeun heula sok raja nu ti heula saha ngaranna Yudhistira di mana ayana heuh pangneangankeun oh kitu nya mun panggih kumaha kaula bisa mangihkeun di mana ayana teu kudu ngalengkah kumaha tempo dah pasti kersayang tumampara si goreng eta Prabu Yudhistira iya meureun anu dimaksud ku maneh teh astagfirullah omwi paingan linuhungna Gusti paingan masagi jawabanana eta Gusti Darman Gusti Prabu kaseret semaheun abdi dama-damaeun abdi punjungan abdinya geuning salira teh pamimpin anu sajati bangun tidur lagi aduh eta I love you full aduh bibir kita kepada Aya bana naonan, Bo? apaan eta teh almarhum Mbah Surip Oh, eta teh Basurip, Bo? nya Nya, eta mah Basurip, lamun Abah mah Abah syaratnya Bahnya. awas lain ka kolot nah kawas lain ka kolot teh sia teh
ke mana, Boh? Teh ke mana, Boh? Aduh, rek ngungsi. Ngungsi ke mana, Boh? Apan leuweung geus dituaran ku jelema dipake imah dipake naon. oh dipakai perumahan. Pasir geus pulistir sirah cai geus eueuh. Teu kau betah geuning Teu kaob betah abah teh dibabat ku jelema. diusir. Urang pinah we aya nu buta teh ka kota. Aya naon ribut wae teh bulan itu. Aya kodok tiga nama. Aya nu kakodok itu. Burokan teh teu kau betah. Beak jeung taneuh-taneuhna gunung teh ayeuna mah Di doser. Geuning didoseran ku jelema. dipake lapangan golf geuning. Iya. Padahal ieu alam teh geus diseimbangkeun ku pangeran. Ekosistem teh Ekosistem teh ti baheula geus seimbang. Ayeuna diraruksak ku jelema atuh wabah ramat kamale apanan. wabah jeung musibah Wabah jeung musibah teh dararatang dabongan urang keneh geus teu nyaah deui ka alam. kalah geus teu ngalestarikeun deui kana alam. Geus teu cinta deui ka alam urang teh ayeuna teh. Lamun urang hayang geunah hirup di alam dunya wayahna urang kudu mika cinta ka alam. Carana mika cinta ka alam teh wayahna urang cek teh leutikan micen runtah dina tempatna Ulah di mana eta we sok. Ulah di mana wae. eta Diajar disiplin kebersihan teh nya. kesehatan. Nya, Abah. Tuh nya. Abah, Naon? tong dakwah wae bali ya. Lain dakwah abah mah jang ngabejaan. Mamagahan ka anak. Mamagahan ka anak. Ulah Ari si Mak ke mana, Boh? aduh. Ari si Mak ke mana, Boh? Apan inung maneh ge inung maneh teh baheula teh maot ngaletak setrum. Marukana pais belut. Pedah Nepi panjang. ka maotna. Gitu, Boh. Nya. Ari mau teh naon, Boh? Abong bebenyi. Abong budak. Ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah. Kudu kagunganana. Oh, jadi alo bogohon ke si Mak, Boh? Lain Allah bogoheun ka si emak. Ari Allah teh nu kagungan bumi, langit, sawarga, neraka, katut pangeusina. Jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana. Oh, gitu, Boh. Nya. Urang ka alo atuh yuk. Murukan lurah. Rek naon ka Allah? Urang nepangan si Mak. Nitah modar ka aing. Murukan Ya lurah. teh. Murukan lurah teh kades. Naon? Yang di baju, Boh. Oh, ketiriseun. Tomboro sia aing henteu. Abah, Naon? yang disunatan, Boh. Aduh. Naon? Yang disunatan. Kabita merebutan. Cerik nyeri. Naon, Abah make jeung seserian. Ceurik anjing ka siserian. Sedih kolot mata teh. Nah, make ceurik. Da abah teh teu boga duit atuh jang, boga duit di mana keur Yunatan maneh. Jang dahar diseseut. Jang dahar ge seuseut. Ngada cek rarasaan mah Bang disunatan teh ku peso lain ku duit. Da meureun abah kudu kudu nitah ka ahlina. Balaji sunat teh kudu dibayar. Atuh ku Abah we. Teu bisa sieun ka teuk-teuk jeung kanyutna. Sieun ka sopak meureun mah. Jadi Abah teh teu bisa. Teu bisa jang. Atuh diajar Abah. Aduh. Era da abah teh geus kolot. Abah sanajan geus kolot urang teh ulah era. Aduh. Cek bahasa dengan tema Abah better late than never. Aduh. Naon hartina? Tidak boleh merokok sembarangan. Baik terlambat. Aing ge nyaho belegug tidak merokok sembarangan mah. Bo smoking.
no smoking eta mah No smoke. aing ge nyaho No smoking mah abah lain tidak merokok sembarangan hartina pom bensin. naha Ujang uang ngaliwat ka pom bensin aya tulisan no smoking. Pena aya di Berarti eta teh pom bensin. kumaha we kan mana sok ningali di pom. Better late than never teh lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali abah. Aduh, Sanajan urang geus kolot ya ulah era-era abah demi diajar mah abah. Long life education abah. Naon, teteh Sapanjang Ujang? hirup mah urang terus belajar dengekeun ari aing ngomong teh. sia kakolot teh Tapi benar budak we eta. Halus na budak teh. halusnya mah halus kan cepelak Ada ceplak mah kumaha kolotna. Abah, naon ujang masuk sedih teh abah. Aduh. sedih naon Komo lamun ngadenge lagu abah. besok ada lagu betul Nya sok daya ceuliang dina naon maksudnya dina radio oh dina radio nya namanya boga radio gaduh, radio naon radio urut, urut naon urut kaduruk, nah urung gitu nya hurung da kaduruk. salah nanya maksudnya disada Disada apa disada mangan sagelombang we da gelombang nu lainna kaduruk. lagu naon Dina lagu radio teh kamari kerame teh boh. naon Lagu pop suna anak-anakan Bob Suna anak-anak ketutung make anak-anakan nya lagu naon ujang mah paling resep teh lagu eta geuning abah. naon Lagu anak jalan tah teh geuningan. Anak jalanan. anak jalan tah naon maksudnya si anak jalan tah deh Nya eta anak jalan tah geuningan. Anu dilagukeun anak koneksian. Kustian meureunna Kan oh anak jalanan Nah eta anak jahanam abah. anak jalanan Nya anak jalanan. nu kumaha Nu kieu geuning abah. cicau Cek pejama kuring teh budak jalanan. Gawe ukur nangkot dina tongong abah. Sabenarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup ragataya bapak teu apa dirupa. Jeung deui duka di mana? Aduh anjing ngeunaheun aing nya. sia kemake anjing atuh Abah hilap punten abah. Punten tengah nge anjing abah teu. sadar. ngeunaheun jang lagu teh engke direkam ku abahnya Di mana, Bah? di pabrik tahu Di pabrik sisir. Geunaheun tetejang lagu teh nganyinggung ka abah Nyinggung naon ka Abah? maka jeung bapak teh apa dirupa pan bapak sia teh aing Nyarek apa rupa kumaha ka Abah? naon Ti mimiti baheula nepi ka ayeuna can pernah banget abdi jeung banget Abah Pak Amprok. Heeh, da bener. nah Sok Abah malik ka katuhu. Malik. Tah. Tuh, Malik deui ka kenca. Tah. Aya. Abdi ka dieu teh pernah jeung Abah tuh. Ka dieu teh panggil jeung alah Abah kemana Abah? Si Abah Allah. Kemana tuh? ieu dihareup Abah tong ninggalkeun ujang Abah. Kamana Abah? Murid. ieu dihareup Kamana si Abah awalnya? Aduh, Gusti si Abah. Budak dikasih. Kamana awal si Abah? Abah. Budak kasih mana besar wae jeung anak sinen. Kamana wae atuh ari siang. Potong gitu doraka. aing ngaran teh boga budak bener di siaplak sakurang Sok ka itu mau bawa. Kalau debatur tinggali. Bos teh Senopati di mah. Wah, beres.
kita jaga awewe na di dinya pangjagakeun aing hayang ngareureukeun lah ka cape iya geus mangga Sariki kurujang harti sarengkan make pikiran Ari praksi hati-hati meninggal guru kita awewe nya kakareka toe dibawa ulin ku aing dina mangsa kaula jadi narayana gares amuin buntung 3 jam waktuna teh leres aing ganti rupa waceak teh bari ngajerit teh ngajerit didengkek ku aing diabuskeun kana sarangka ku aing darontaan wae oh kitu kula bang jagakeun awewena euy kula mangga kumpul dulur-dulur ege mangga Lapanggan kurang-kurang kurang kemat nyai kumaha pihajer Gusti ieu kumaha awewena geus dicaranggaan parantos di talian Gusti na tangka cikur syukur ke aing penasaran ka maneh penasaran naon Gus ari eta teh buuk naon sadikitu gitu potongan oh ngeunakeun ta ieu teh namina teh gaya mohek sumuhun mohek naon mohek mongkleng poek mongkleng eta mah poek belegu poek ngeunakeun abdi teh anak pang sumuhun pang naon pang goreng patutna paingan calokan dulur-dulur oke bos calukan bapak baraya tuh wow hey my brother everybody come here let's go anak come on atuh kemari kesini kalah oloho ka dia aji ngartieun anas aing Inggris sana heeh wah ngartieun dari nurak Inggris Wallah semua kape hancur Gusti diterima dan diterima maksudnya diterima oh naon cenah bodak diterima belegung lain diterima karidiuk ari batur nanya teh jawab dosa teh pan aing nggak jawab cek dunungan teh diterima anjing kalau kaungut-ungutan naon cenah aduh si juri jangan setan diterima belegung hah astagfirullahaladzim diterima nu leres naon teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing lain bapak aing maot diterima belegung iraha maotna aduh jadi coba aing jalema budak ka mana karepe eueuh nu modar anjing lain eueuh nu modar oh tos saminggu aduh jadi geus ulah dicengcerikan nih anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna nya sia we haji tah kitu amin gitu aduh jadi cing ditentremkeun diayemkeun dina lindungan Allah dihampura dosa-dosana aing ge nyaho ngadewe nu modar kunaon teu damang heula eueuh nu modar aji eueuh nu modar aji lan eueuh nu modar aji
Aji geueuh nu modar. Oh, liper. Aduh, parah dik. Jangan parna ceulina si eta mah. Nah, atuh lain kapungkur wartos aya liper mah. Eueuh nu liper anjing. Aya bandi bom sak waing. Beda-beda teuing sia teh. Makan ku Arab. Atuh naha sanes kapungkur da liper mah gampang. Ceuk beja cenah liper teh ku hahanyiran. Hahanyiran we liper. Aing ge nyaho. Nganeueun nu liper. Is hahanyiran. Hanyiran. Aing ge nyaho eueuh nu liper belegug. Is hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Aing ge nyaho anjing. Ku belut. Ku harmis. Tah anu langkung sae mah cenah ku tutut. Aing ge nyaho nganeueun nu liper. Is tutut. Tutut. Anjing nyaho. Is tutut. Aing ge nyaho eueuh nu liper eueuh. Ih tutut. Heuh nyaho anjing ku tutut. Ih sanes tutut. Heuh anjing. Duh paingan mama bapak maneh maot dalepat ubarna. Kedahna liper teh ku tutut, der ku tai ucing. Aduh. Dar ku tai hansip puguh. Masya we anjing. Tok didenge teuing atuh. Hade udah lepat obat. Tutut. Tutut. Nyaho anjing. Lan nyaho ku tutut. Ih sanes tutut. Teke rakeuna. Cile dihareup. Nya, teu boga rasaan. Kan aing nu teh heula. Di tukang diukna. Tukang atuh. Di tukang diukna. Aku hare-hare. Naon? Di tukang diukna. Ku tutut. Ajik tutut deui. Di tukang diukna. Itu Kang. Hei, hei. Hei. Naon? Di tukang diukna. Astagfirullahaladzim. Tukang hare-hare. Ajik. Naon si maneh teh kaing teh? Noel ari ngomong henteu. Itu teh ngomong cenah aing. Sakitu mah beledagan. Di tukang diukna belegog. Moung aing mah di tukang diukna. Baca aing. Padina tadi ge kitu teh. Oh, udah sia teh papatong. Cire dina sirah aing. Nyangsang we natara. Beda-beda teuing sia teh kasopanan ka kolot teh. Beda-beda teuing sia. Manuju. Awas aing ka kolot. Mun urang mah deuleu. Balagu. Bina-bina teuing sia teh. Ai. Nepi ka kitu-kituna sia teh. Geus. Geus mun urang mah. Waduh. Nulak cangkeng kawas Naon jebla cangkeng? Nulak cangkeng kawas pramuka. Aduh, si juring si naon sih deh? Mendengar beledak si teh leungeun leutik tapi nyeri. Oh, jo jeplak we cek. Bina-bina teuing si teh. Naon si teh? Naon si teh? Naon dolo. Waduh. Naon? Aduh. Naon si teh? Alah. Naon? Aduh. Gala naon nyawa ku naon sia ka aing. Naon? Aduh. Nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia. Kurang ajar emangnya gua cowok apaan? Lu gua kan gua jadi galau. Naon saya salah aing? Ya salah maneh. Salah naon? Mun lempang teh heug neuleu. Ieu mah tungkul yang ngadudun. Jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing. Oh gitu. Jadi ente ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung halu maneh. Heuh. Sabab Teu neuleu. jadi nu salah. Maneh.
dia masalah itu dipikir-pikir mah lain aing anu salah saha sia nah aing dengekeun belagu geus puguh pan aing mah teu neuleuh tah sia nu neuleuh ka aing nyingkah ka itu Ngageser. ieu mah cle dirinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emang na aing rek sieun ku sia mina-mina teuing sia awas disantet sia ku aing Beres. indung we tukang talung gini aya Gusti segan teh kapiting Dunung nggak disangka kepiting jauh-jauh. Dunung nggak disangka kepiting. Hai, hai, hai. Dunung nggak disangka kepiting. Hai. Ih, Allahu Akbar. are-are we tuh Naon? Dunung nggak disangka kepiting. Is tutut. Aji tutut euy. Itu tuh eta mah. burukan nanyakeun penyakit nah tuh budak digogobong aya naon Gusti Teh lah, ulan teh lah. mending ayeuna aduh Lain maksud tegesnya sih. udah capek santai na ge teh riweuh Lain dagoan. ngantosan siapa nabi tos ka dieu Engke cenah. ih ka maneh aing mah endah hayang miluan Hayang miluan. hayang miluan marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya Iya. yang Gusti oge nya wayaw situ mah pita galawan Gusti nya Iya. situ kami ngaheureun wae nya Iya. tuh situ mah goreng patutnya Iya. kami abdi kasepnya Tuh. eta siku jeung ngariweuhkeun jeung naon datang Bawa suka surupan di lepang jajing. masuk ka usap koron Buka tuh topina belenggung. Buka. Jadi gitu budak Badung sete. Da makan deuleu. Buka topinya. Buka. halo penggemar urang aduh ka malaikat dahlan Nah, sebelah cangking. Si Jurek pokok dah sirah aing teh gunting pita mengejelebur. Heeh. pogo da gunting kita sakit Heeh. Nah, sini. Macam mana pula lah kau. wah Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak. urang batal Ye, mana mau ngomong tak gitu, oi. Urang mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan. Betul. aduh betul Geus lila aya di Sunda. Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta mah nila aji kitu sia teh. Oh can ngartieun bahasa Sunda. Ada kekuatan teuing karek sabun. Sudah lama ada di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Sunda mah. Curik teh sia. Tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. jawab sudah situ Aing ngaran maneh? Nama apa? Ucok Kumarurung. Ucok Kumarurung. Ai di dia jeung saha? Sama adik awak. Saha? Butet Humaregung. pas Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris punya. keluarga Asma Hari bapak maneh? Bapak awak. Si Garantang. sekarang Si Garantang.
Hari Inung ya siga termos. Hari Aki siga seeng. Oh, keluarga parabot dapur. Keluarga sisir kan. Jigana uyutna hawu jelema. Bisa bahasa Sunda, sekedik. Oh, lumayan. sakedik anjing lah sakedik. Lumayan. Ya itu sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinan Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede. Bukan hees jeung dede, rees jeung dede. Rees jeung dede. Rees jeung dede. Nah itu rees jeung dede, belegug lah kau. Hari orang Batak itu Namanya bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan. Bubui Bulan. Betul. Mumpung ayeuna ya bulan tuh. Ya betul itu si abang lagu Bubui Bulan. Ya bisa. Ya bisa. Si abang dari Orok Berem si abang bisa lagu Bubui Bulan. Oh. Orok berem naon? Ya dari Orok Berem. Orok berem. Nah itu Orok Berem. Orok berem geus bisa. Batul mau lamun orok gubrag ke alam dunia kan mewel. Si abang melain lagu Bubui Bulan si abang. Matak Bubui Bulan geus kagayem ku si abang. Oh, geus kagayom. Cisok atuh. Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? Ongko becus anjing teh orok. Ah itu kan lagi orok. Sekarang udah jebrok. Ya lupa lagi lah. Si Haji Lagu jebrok. dengekeun. Dengekeun je. Boboy bulan. Itu betul. Boboy bulan sangrai bentang. Betul. Eta panon poe. Panon poe di saate. Itu lagu Bubui Bulan itu nyirep kena hati. Sok. Oke, Bubui Bulan. Oke. Berang mitina kumaha? Sekali dia yang merebeja teh lamun masih kena tewa teh apa dicekek siapa ini? Ya boleh lah. Bobo Sudah. Sudah. Bubui Bulan. Halus lagi. Enakeun. Enakeun. Bubui Bulan di sangra si bentang nabah. panon sia panon poe anjing panon sia. Tengah lagu Bubui Bulan sih ah. Ngerakeun urang Karawang mah li seni wungkul. Hari seni wungkul. Kayak Pak Guru ieu. Kajian lagu nulian. Lagu dilan, lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya? Wah, ahli. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Siapa itu paling resep itu kopi dangdut. Eta beres. Kopi dangdut. Betul? Cisok. Oke. Ada halus. Kopi dangdut. Oke. Niaga. Ya. Niaga kurang kompak. Kiraku sakitu. Niaga. Tukang goong tidak jayawan. Aduh ATM atau mana teh? Ketinggalan ngunyem. Satu kali lagi supaya kompak malu ini Gubernur Sabar Lembur. Oke. Niaga. Malah tidak kompak. Satu kali lagi ya. Sudah dota. Niaga. Nah, itu kompak. Kompak naon nak? Kompak jempena. Okay, Niaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Ready, boss. Okay, please, Kopi Dangdut. Please. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi
pesona alunan kopi dangdut karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut karena terlena. Tuluikeun lagu kitu gantung dengil oleh pesona oleh pes Oh, enggak. aduh Enggak. Orang apa kok enggak? on alunan kopi Oh, enggak ya, Dek. Dangdut aduh alah ieun Kopi dangdut kopi dangdut kopi dijikeun lagu Sunda sia ayo jeung poho sugan teh lagu Sunda oh dah hampura atuh da urang ge jelema tungku tempat kaluputan tangah tempat kalapatan semenit ganti sajam roba janji isuk rajin tara kapake sore eta sifatna jelema nya kitu bener gitu nah ngomong naroba Roba kumaha eta bawa ayo cici ngomong deui ngomong deui macam mana pula lah kau oh salah denge Oh salah denge denge heula atuh batur ngomong naon ni eta bisa ngomong Sunda lancar nah naon gitu cenah sia teh urang Batak ai heuh da lain ti Batak aing mah ti mana ti Jomin jeda kurang jomin Pak Haji dipercaya deui uti barengan Pandai oe orang Batak denge teuing baru didengekeun ku aing teh urang Jomin aing teh nararipu we abung ka jelema ganteng abung ka jelema kasep sada naon eta teuing suara remeh naonnya meuni teh dianggap ya aing ngomong ieu teh aing ngomong teh belegu oh radio meureuna radio disangka radio aing buka kacamatana tuh euy nah ka aing ini buka atuh bukakeun atuh Astagfirullahaladzim naon tingali naon itu melon segede kitu jore saya nyebut melon guys kadieu lon terus sudi goblok guys misi pasea ukur bagja kamayangan deui kadulur-dulur anu masih keneh satia ngadaguan ngaing mawa awewe baraya bangsa dendawa pamili bangsa raksasi eta teh nuhun ka sakabeh anu masih keneh nungguan kaula si jurig dan naonannya hirupna teh mencil batur-batur rampak sekar pokal grup der manerikeun maneh kaciri sama hayang kapuji kudunungan teh kaciri sama hayang kalem kudunungan teh hayang katangan matak naon lamun guyub jeung batur bareng paduli teuing songot aing songot di paraban ku aing songot di wawalan ku aing nah maka jeung pepilon kana urusan aing kumaha aing we lain kumaha aing pan sia teh rombongan urang saha maneh teu harayang teuing aduh mana mung mah jadi sebut teu rombongan hayang aing mangahiji jeung kaum duafa aduh teu hayang aing mangahiji jeung parkir miskin aing mah jelema bonghar aing mah menak saha beungar aing aduh beungar naon moal nya nu beungar wah bukan
Nah situ mah mawakan abu. Dawa bukan dan kahayang aing. Paling awa bukan aing tibatan untuk mana yang jika pager. Aduh eta untuk aing juga pagar cenah si jurik meuli teh Ge ngarojo cicing. Lan, Cicing. nah ada teu lompatan tadi ke cicing. aku nama laki Maksud aing teh jempe. Oh jempe, mun tadi jempe gitu. Da abdi mah jelema na nurut, mah cek tunungan jempe jep. Abdi mah siot teh. Tara ngomong deui ya abdi mah. Lamun si itu ditita jempe teh ayo we ngocok mah. Sakala diomongkeun, abdi mah moe Gusti jelema na disiplin nasional. Omat ditita tunungan jempe jep, sungut teh kawas dikaput. Tara ngomong deui abdi mah. Lamun si itu ditita jempe teh ayo we sakala diomongkeun abdi mah Sia nu ganeng. Nepi ka teu daek leureuh kitu sia sungut teh. bibir teh kawas peut bibir teh telek ini serba salah aing pokok aing jadi carek jempe tapi dicarekan wae Teh sia ganeng. ganeng Gusti tarik abdi mah lalaunan Nema sia kadunungan teh namalang curik teh sia. aing jeung dewek menyambung wae atuh eta akang dia boga cerdas kitu euy sararea bener agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh lepatnya urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh tidunya nepi ka da urang mah objekna nya kebelaan agama lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna agama dabongan hirupna agama tuh anti riweuh cinta damai gitu urang ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai kana udon we sabab naon aya nafsu madangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik teh barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma gara pek silaing teungar tu tihang listrik rug mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker bener tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan Allah tuh gitu genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya mancing kan tanyakeun naon atuh cing cenah mang cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh baik kita kayak reng-rengan ya kan si horeng meureunnan apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuh naha jelema betna abdi teh poekeun teuing cenah ieu teh nya pantas aya ku kitu teh mah teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong nu lolong onaman sok daekan usaha nah anu beuntak nu poek nu lolong onaman daek-daek kan sapi sirahna teh kada taka kalapa aduh cenah euy cek nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabeletuk sirah aing ti dagor cenah euy cing neuleuh atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong jadi sarua jeung sia sadar teh kana naon cenah euy ti dagor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kungsi beuntak baheula masihna cara sia cenah ti mimiti lahir di kudrat
aing baheula cacingeun ai sia mah bangbungeun lain cenah deuleu cenah kaluhur aya kalapaan eueuh wah pupus euy lebar cenah euy suruput tinggi kenyot wah anjing geus kolot di kalapaan asin pupus ciki urang aduh ampun kalapa kumpulan tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal nete semplek nincak semplak kitu salah ieu lah lain tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarauhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor oboran urang nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mana geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh bener aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu mari dagang samping lawan dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun udah tanya hoja jampeanan anu kitu mah ning sahabat hong we ning nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun pada nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh aya keneh Kang pelduk pan mulu menyan nyangakeun ieu ka mah anu kakaruhun anu tah digenti we ku kiai teh tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud bisa bismillah nya ayeuna mah geus nyanaon dek melak pare eueuh menyan cebek kari taudna we jeung bismillah cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun nya dalain gorengan beuleumkeun nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa aya nu ngomong kitu aya da selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalaja wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atunuh-tunuh beurina oge atuh teu resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge nu matak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teu pake warisan teh euy ti leluhur urang ti rasul nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kenang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokelan teuing ai dendam moal dek mah atuh diomongkeun deui panunggeus manggeus acan da urang mah sakali-kali deui nyalin
hendak kudu genah atuh gamelan kenang segala rupa teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang saron penerus berbeda can puguh pan tukang peking bisa ngabonang daripada ngebogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kenang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalagena we kaituna kadengena gara sok suruh ngagigi coba lamun ayeuna saron larasna teh Mataram saron nu hiji Selendro kenang ka mana karep patokan bonang pon kitu deui geura sok da teu geunah timiti sinen nepi ka kabeh teh garelo pan nya benar kan tuh ceuk aing oge da diprotes teh ku sararea tah dina ngajalankeun roda pamerintahan teh beda ti kitu awut-awutan hirup teh caka-cakan kan teu syurup pantes loba di demo ge atuh da kudu syurup atuh anu dihareup teh seperti dalang gumantung kana sora anu ditukang teu bisa ka mana karep nya neng nong iya tuh tetap panah teh ada barang teh ki kinciran dina leuwih kokojayan di muara geraja wapan dadi muara wapan dadi muara cek aing oge alah Kalian bener kain, jadi tidak lagi bidi. Apa mau bisa naik materi gitu? Bina-bina teuing jadi hidup cacing karunya. Tete kakara mana saja berwayang. Kakara mana berwayang. Tong di hareuyan teh ya. Biji pudung, kita macam pudungan kan ya. Alah, Sina Wali, bukan hanya Sina. Anggota DPR, sebulan sekali, dewek mah, sebulan ada 10 kali bayangkeun. Bayangkeun. 10 kali gajian, aing 10 kali gajian. Ya, tapi bisanya ini mah mulai sawah, boga mobil, pamajikan beli. Dari boleh sana. Boleh. Doma-doma, nafsu na itu tak ego na. Padahal saya tahu sombong jatuh. Sanajan imah gedong mobil loba dulu
pemajikan gelis pusat ke pae secara langsung ku anak jeung ku pemajikan teh diusir. Silakan bapak untuk pergi selamanya. Aduh. Bapak bogi racing panjang yuk. Lanterkeun ka kuburan nganeukur samet ka kuburan mewe jeung mewe saminggu paling oge. Geus 3 bulan ka itu mah diwedak deui beger deui. Pemajikan sia teh tah. Eta gogobrok menang sia menang teu HS teh engke mah dipake HS ku makhluk. Sombong sunana goblok. Lain kan Jadi hate jeuh. Jadi hate meuni paehan berarti ayeuna. lain saliwat ke nyeri. Balikeun ayeuna mah teh nyeri. Lain kumakan. Lamun pamajikan nu paeh berarti aing nu kawin deui. Tuh, jadi hiji-hiji. Dari dong kan. Bukan pula nyeri hati kayak gitu. Pula. Lain. Aing tukang ngomong main nu diincer. Ada di internet putus. Ampun, Eta mah hukum alam masuk kan. nah gitu. Pula nyeri hati. Berputar dunia begitunya. Oke, pemajikan saya kawin dewe gitu. Gitu. Kita yang ngomong siapa ada anak terbol ke batu lah pemajikan aing bobo. Kamu disebut normal. Pernah gitu kan normal nih. Wajar. Pemuai pemajikan aing geus bawang cicinge hareupeunana. Pemajikan aing deui teh sok dangkap nah. Ayo anak bulu mah teh oh, jadi gitu. Eta pemajikan aing pada isu-isu teh sok balanja. Balanja sayur. Ya, kumanana teh sadar make rok puluh sare. Balanja teh cingogo, da tukang sayur teh we cingogo di jalan. Tukang sayur morok. Ini tempo jalan jero. Lain eta tukang sayur teh jauh di boreher, kanyor teh di video. Ayo pemajikan dewek teh, kang cenah naonan eta cenah hubungan maneh. Cenah neng aturan itu neng. Atuh kugu we araeun duanana. Harus kandong ente. Hai ku aya wae. Dewek kok itu teh sok inget. Ampun Gusti, ngagung. Dan bae hiburan kan. Hiburan. Banyak ketawa awet muda. Awet muda. Aya panti pihak kiai montong menangkeun seniman sia. Sok loba seuri. Atau berapa gitu nya loba seuri ke di akhirat lembaun. Ulah disalahkeun. Kumaha da bener. Tahun borok loba nu seuri nu baeud oge akhirna mah baeud kabeh. Sia di mana aya mayit seurian. Tapi Cara teu baeud. Mun jeung sieuh seuri aya di dunya. apa hirup? Beureun ge bakal baeud. Jeung saumur-umur di baeudna teh. Benar kan. Aya di sini. Manayakan seperti surian. Naon? Di mana bukan bisa? Ada orang mau kiwe kahibur heuh. Orang Surabaya. Urang depan kahibur. Orang Surabaya sok caboka. Kahibur ongkot, orang Sunda mah sok caboka ongkot. Ciri khasnya. Caboka secara seri. Kanceung ngeureuyaan panganten. Kabanyolan. Man barudak baheula mah ari arulin di buruan teh geuninnya. Ngomong di barudak ngurus gede. Oh sok aya kata berkait. Kaparawan kapalan itu juga
Ayo, kata berkait, kata berkait lamun jadinya eta nama boleh naon teh. Jadi bahasa tungtung teh sok dituluykeun. Bas kelima gobas, bas nanti dituluykeun. Bas komoran lemareun. Leuneuh 7 bulan lantaran dikompak parat kana dada. Dahan sang meunah dahan di Cileunci cingok meunang ngodok otak kodu geumpeur beureum tengah sawah wahe tukang bajigur guru sakola desa saban poe ngajar jarum batu tulis disumbar wae kawat wates awi komeng ngobrol ke jalan gede deon yang gede ngadurian batur aya deui budak baong ca urang nololeh lehona tadi aya wae apa lehona tadi keburuk tadi eta teh budak pateur mun urang matos kawin wicik hiji-hiji jimat urang rarang teh ti hareup reup penting sinyang sare rek kumaha urang hareup kucing tarapti tinggal rarayna nah bertemu mutirana ka tembok bongkok lalaunan bari anterkeun si batu dudur tali kutang takut kana susu suwaikeun sampingna nah habat bala lalau si kuning minta kencarana nah habat paseur Jarorang urang Sunda mah cawoka ciri khasna aya nu balik ti Mekah benar Kak di Mekah na teh 2 tahun jadi supir jadi TKI ari balik ti Mekah meureun sono ka pamajikan teh bawa duit pas ningali bawa duit real bawa tidak disambut kadengeun tak bangsat pasti cenah bakal bawa duit real teh hari eta nu balik ti Mekah teh jeung pamajikan teh kacari ari kacari teh kawalungan ari bangsat yo abu si ka imah teh dek mau duit real teh bodong-bodong romari kan gitu kurunyung ngan boga imah teh datang balik dicai lupa sa bangsa teh mana yang lupa cenah mangane lawangan hiji-hijina di hareup wah beneran deh cenah di kamar teh aya lawang para lo terek-terek kaluhur asup cicing di para maksudna mah teh ketangguan hees nu boga imah padahal sini kemudian masih balik di Mekah sono pemajikan lain hees ngadonder regatrik di sore kene oh kita bangsa tilu tidak parah yang kabita yang kesal oh nampo anu dagang tutut oh jadi kecerok aduh, ya itu pegawaian lebih kaki bisa jadi jangan bawa korma atap pegawaian lebih isi Ariel bisa telah diletak kita bangsa tiluhur tak aing geus sugane lain unggul cenah kalah ngagoledang minum heula udul heula eta jam 12 puting der deui we cenah sono bangsa tiluhur gesing tiluhur ieu kira geusna ieu si goblok jeung kabita jeung naon mun dicanterap-terap nepi ka jam 3 der deui we
ambekeun jadi luhur eta kalah ngomong kieu eta salakina ka bawajikanana bari ngusapan tarangna geulis teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan eta bangsa ti luhur jeung ara jeung ambek jeung kaburu beurang ongkok eta mah penting ditabrak bari ngomong kieu sakalian kalapaan anjing gojol bari ngomong teh di kajauhan bari digagalan rumah teh cengekan anjing amak berbangga ini kita pasir di pasir kita cerobokan pakai sambal oncom goblok saya kemarin padonge ya ayah nungirung nungirung di mobil angkot nungirung teh jo mimitina maneh na we muatan teh hiji susu pas urang deui teh nyaho saurang teh ngirung di sarua di dieu kada kolot anu saurang ngirung teh make roji anu saurang teu tah nu teu make roji teh tukang salat nanyakeun baru nanyakeun waktu nu ieu jam-jam mereka aya teh make roji teh punggung ngirung jeung ai teh malah sieun pajarkeun lewe jempe we make roji teh eta nu ngirung hiji teh angere nanya nih jadi ingat ya bro ya ini ngirim hiji baik pukul lutus dan ngirim hiji teh dalam waktu ini aku dari pakai energi kayak ngomong ini mesti umum ditanya-tanya aja ngomong namun buka kapal udah nak macam buka energi kayak gitu ngomong apa kalau pakai energi teh jam hidup anjing jam hidup mana aja ngomong di sana wajib ya muni gede hulu dapat ngirung teh cadel gede hulu aku bukan oji aing teh di lembur teh RW maksudnya RW lupa apa sih dongeng boson ai boson teh hitut wae aduh itu iman teh nenggang di pasir itu tak awewe ayo bunga ngaleka teman itu bujur teh nyanyi beneran aja lalaki anu boson apa naik lalaki mah dut ada gede beda gitu tuh ya kayak anu anu bawang gitu ayo dut kalau itu mah tepati bau sebab nampar anu ngajius pun hitut dalang para kadenge kan teh dasar di bareng tuh jadi kecerek ya bau dah kadang-kadang belah kecerek kita cerek dut insiden ngegeber bom kalau kena geber kalau ngegeber
kedeung ya kapaksa teh si hipi itu teh jalan hareup bener aya nu kadupak lemer ai baheula beda jeung ayeuna ngawinkeun budak teh oh beda baheula mah lamun geus kawinkeun teh peutingna teh diintip ku bapana teh budak teh hade bisi budak teh hade jadi lamun budak hade teh isu gaterek hajat deui disebut teh nyumas aya mas ditumas oh dari sana nu dikawinkeun dari rumah roson teh oh ai kamar kahalangan ku bilik jadi imah budak jelema sangsara atuh pantona teh ulama teh bureregan we sok diintip ieu ku bapana teh bari niga bapana teh da buka kenangan ku hidup budak itu di kamar teh dud langit na kemana buah-buah dengan anak aing dipaehan ngik na lumus na itu kan walau nang diintip gitu bukakeun reregan teh goreng keur dipake budak kemudian jadi yang perlu teh kahalangan ada cokan aku tertulis hatur nuhun anu saagengna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasona urang ka almarhum mugia janten pamulus jalan abah kasawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring kailan mahdi.